santai, tahan mang. Naon teh gerandeng wae teh euy. Babi teh. Masih kena copot. Oh naon ieu babi teh. Ayeuna mah nu sejen karena kobong heula, Rudi, Tojek, Jarot, Udoy, ngilu ka kamar aing hayu. Hayu le bawa le. Ayo. Kita bro. Ade, bro. Kenyang bang ayo bro. Pak, ngomong bisa ngeling-ngeling. Lu aing jadi kacare kan di si Jarot. Bro, asina naon atuh? Timbul yang ngaliweukeun. Sia di rod anyar-anyar geus loba tingkah hirup teh. Ya, budak. Lain orang ieu, Is. Saha? Kita si Kojek ngajakan, Is. Ih, naon bisa nyaha. Jadi paling jodoh kitu sia mah. Sarwana ieu mah duana. Sok sami mitina. Si iya si Rudi pan heuh. Bener teh? Aku sia rod. Urang. Mana tanya ka urang? Heuh kapan siang mudanana tadi dia teh. Ulah heureuy sih benar. Goblok. Ya penting-penting nyewa ya. Jawab buru kumaha teh? Geus naik kan kata bulu ya. Ai benar, apa tuh? Rawat. Bangus ya, buru ku jawab. Si Kojek rawat, urang mah tinggalan ieu. Goceng sih teh goblok. Yo, Kumaha, Jek? ide sia ieu teh. Ante pan disuap meureunnan geus sia. Oh, itu disuap. Naon teh? Naon sia. Disogok tas sarua keneh meureunnan. Demi Sia disuap menyuap ya. Disuap make naon sih teh? Jek. Udud saja teh meureunnan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gitu benar. Bener, Is. Isya dek teh Jek. Teu daek atuh rot da pibutuheun meureunnan udud teh nya. Emang gua jalan-jalan saja orang udah Astagfirullahaladzim, masih kena eleh harga diri sia eta. Aing nanya ka sia bara batang dibere ku si Rudi. Saya sugan setengah batang aja, Ros. Astagfirullah. Setengan gitu cara nama Saya merenya. setengah bungkus maksudnya. Naon rot sasolop ngan bako. Barangus sia ah. Meujeuh aing ngeragap ngadengan nu suap penyuap teh. Pepejeun di laluhur ayeuna. Aparat mah teh disuap. Eta sia di selaku santri. Ngerakeun nama baik santri. Heuh teh, Yes. Tah, heueuh. Aing oge puji di laluhur teu resep kana suap penyuap teh. Geus sering sogok menyogok eleh ku duit. Ari sia eleh ku rokok. Harga diri sia dikamanakeun bang bayar ku rokok. Yo, masalah suap menyuap mah keadilan eueuh. Rakyat muleutik beak. Anu beunghar wiki beunghar nu malah beuki malarat pan ari persuapan mah. Pokoknya mah kadenge sakali di ku aing sia suap menyuap. Rampung cerita bae. Anyar teh. Sia ayeuna suap rokok kana lini, pamarentah oge suap duit kana gempa geuning. Ngomong lini geus sakalilaan. Gua munjak. Agung itu. Geus ayeuna mah. Bisa otak pakai suap menyuap. Geus rat geus. Terus saya namanya si ieu maneh saling hampura ya nama. Ulah sok punya kaributan deui di kobong teh ah. Rewa. Teu aing bung sering hampura. Rot urang hampura rot. Turun keras aku aing kayak kapur aing. Euy. Geus, gua aing dihampura lah. Agak minta hampura, Ros. Oh, ah. Ya hampura geus ku aing. Daek paus sambil lagi. Bawa Ngece hongkong goblok budak teh. Burukan lagi sakumaha, Yes? Kumaha aing? Isukan teh tanggal 28 tah berarti jadwalna sahriahan ku sababakana keur di Mekah urang titah ngahadiran heula jeung si Soleh jeung Mang Solehnya hampura we rot beusi isukan rek ka mana-mana mah bawa we budak rek ka mana we rek naon isukan Ajarkan silat ku aing kabeh barudak. bisa emang Aing tibang masalah gelut mah bagian aing. Kalau mau tibang budak duana rampung cenah ku aing. Ngomong kata mayana zaman-zaman usum perang, ulama disiksa di itu di dia, di penjara di itu di dia, santri geus diroga halak kabeh ku aparat. Tesuka aing terido aing. sarua aing ye Meujeuh aing isukan pake teh urang diajar silat barudak. Heuh teh. Siap, Cigondewa, Cimande, Cimarela, Cigondela, hayo sok jaing. Geus si mani teh. sabab aing isukan itu bisa ku sia we dua nyaratina jeung si Junet tah bisa pamanena sia nepi ka lihai lah santri teh lalu pikirnya dihina ku pamarentah lain emang geus ka kobongnya masing-masing sanare lah aing rek sareng ieu teh kempalang Tunduk kita di goblok teh. geus ka kobong mana ka ditu Naon sakarepeun aing? Ge tukang heula. Oke. Rampung.
si Rudi tadi di kota. Mau sih atau ngomong? Mau sih. Go. Bagi jalan. Can molor sih ya. Dia yang anyep teh. Saja daing. Oh, buat dia. Kemana dia? Kunaon emang itu budak teh dah. Orang itu. Sang goblok dah si ieu sampai anyar teh net. Cokor aing diduruk. Saha sandiranya teh saha? Eta si Rudi, si goblok. Gelis mau pakai Si topeng. Aang sandiranya masih Aang doa. Dua teh Pak. Dua barengan, Dua. Guys, rot jeung geus kira molor ya Tunggu aing emang Molor, aing goblok. Geus penting aing geus tunduk sarua dah. Rampung. Dengan si Ang teh. Aang ini kan sare. Aing riet ning kaganggu aing geus penting teh kaganggu sakieu aing saudara sare dikumahakeun sia bro ku si Usaha itu ya. Jarot ieu Si dikumahakeun. Jarot. Naon sih eta udah biasa. Naon ngaranna kan? Chapter aing gitu. Punya masalah wae jeung aing. Kali sia digebukan. Aing riuh cenah. Atuh digebukan dah. Aing mah zaman hukum ku aing diduitkeun si Jarot tah budak teh. Moja molor aing kuno aing. Kalau tuh kadang aing curhat teh dah. Naon tah? Ya aing teh ieu gitu dah. Arungsing. Baju mah aing boga masalah di si Jarot. Terus aing masalah dia boga masalah. Masalah naon teh? Aing teh kumanya keur ieu gitu. Keur teh kelai mana aing teh dah. Kunaon? Tadi ang. Naon ngaranna teh? Salon pamajikankeun ka Bogor mendengaran mah. Nyuratan ka aing. Hah? Nyundatan? Burung suka nyuratan. Oh, nyuratan. Aing bobogohan jeung laki atuh ah. Sih gitu. Nyuratan naon teh? Ngomong aja gitu cenah. Aing diberi waktu ku manehna. Jangan kawin. Kamu kira-kira aing teh sanggup apa cenah? Entos we cenah, entosan gitu. Ini geuskeun cek aing. Moja we kitu mah mending tinggalkeun cek aing mah. Loba. Loba we mah, loba. Ang memang lagi masalah gitu, masalah cinta mah. Awe mah loba teh hati mah bisa dibawa mana? Oh, iya sih. Namun cek aing daripada awe kitu mah tong digugut teuing. Tapi ngaranna teh kieu ah. Jadi manehna siap lah kajenting mere waktu ka aing sakitu. Tapi manehna siap gitu deh kumaha wae ge. Moal hianat ka aing gitu kayak datang oge mau ditarima ieu gitu. Waduh kalau gitu mah cek aing mah aing pernah soalna baheula pas kitu kejadian. Kejadian gitu ngajanjikeun geus gitu tapi nikah jeung batur. Heeh. Waduh awe mah geus meujeuh tong digugut teuing ngan jangan dia awe manusia saja loba awe mah. Emang bener sih aing bakal gitulah pokoknya aing mah intina mah euy. Aing mah rek kumaha nya ikhtiarana kudu awe mah. Sok sanajan tina syariat moal pimualeun gitu jeung manehna tapi rek ado awe aing mah kalau bakal ngadoa Benar. gitu. Suka depan aing ngadoa mah ngarubah takdirnya. Eta. Kira-kira aing sapus-pus lagi ngomong teh ang euy. Itu kan dia teu ingat ya. Kesasana daek kada beres teh ini. Bener ang. Geus mulai moji molor. Hayo, tuh bisa keberan masuk kana. Pasukan Teh ka mana rek mulung we. teuing eta mah nih sukan kumaha? Teuing aing. Tadi ngadenge cek si Rois. Cenah isukan tadi teh cek Rois mah rek sariahan cenah ngamakiran akang. Tah si Jarot mah cenah ngajak naon jeung saha? Si Udoy tah hiji risan mah kamari anyar datang teh. Gondrong-gondrong di sarua kos awewe. Sate dah, Mang Junaid. Oh. Budak teh kasep di jauhan mah kasep gunung teh nih. Oh, Eta deketan mah karadak. Ih gila aing. sakopotan tama. Tuh, Ya, aing. rek mana yang sukan? Ieu silat cenah. Di mana itu sih, Bang? Teuing teh di mana mah. Jeung budak anyar teh Saudak kan udah teh. anu bukna panjang ku sawewe. Bismillah, sudah tuh. Bismillah? Bismillah di madangan mana? Aing aing mah. Ngomong deui. Aing teh tong sukanya bapak-bapak kantoran. Aing serem betong-betongan juga rambo. Aduh. Aing kayak gitu mana kopi. Soalnya tahun itu tuh murah cuma teh. Teuing jiga nama aya sugan 25 mah. Oh, aing. Eta mah jiga teh kuat ka poe heuh. Hampir gitu soalnya jadi. Tahu ah, ayo lu aing. Kang usia tuh dah. Parupa wae. Saya mau ngapalkeun da? Ngapalkeun naon? Ngapalkeun ieu ya wae mah. Cuma aneh ongko teladan tapi gitu. Telat rada edan meureun. Gitu kan. Aing tuh jadi jelema korek ge alhamdulillah ke Bogor mah eueuh. Ngejeus sia mah disiksa si Jarot wan aing hidup korek. Molor ah, molor. Ah. Mana bentar lain? Teuing lu urang eueuh nih. Aing. Aing baja ah geus we kieu. Aja kan ngedang dekat siang. Hei. Sana dulu.
Man geus ah. Burukeun geus beurang we. Hoi. Hoi, burukan. Dang, burukan ah. Makekeun aing ngomot-ngomot mah gas terus. Buru. Kemana doi isuk-isuk aduh. Ayo. Lastik wae. Kemana sih ya? Tadi lewat. Punya wae kebo sih mah. Nyambut. Negara. Oh, garo goblok budak teh lah. Iya, putih ngeranjangan tuh kan. Bener, Rot. Lumayan ya, cocok. Orang Paling tengenan. ampun. Mana ini mang asa ku jauh gitu gini. Aduh, Mengke atuh gede nepi. Mangga geus eueuh dina aing dia. panas. Gandeng atuh tong ngomong lah. Keur hideung teh hideung meureun. Aing bisi alergi itu dah, ampun ah. Ngabres. Ayo. Gimana urang? Rapi. Kemana ngebarisna? Iya dong. Okos. Salat iya, salat. Bersap. Ya, Udi. Kemana urang doi? Mana we tuh? Baris. Di dia. Jangan udu deh ayo. Pican. Bangun asa euy asa dijajah Belanda kitu teh. Lu mereka aing. Untung. Ma ieu posisi. PKI saya langsung bisa ngelawan. Kumaha ieu santai saheula. Nah, doi, contoh doi.
Ayo jaeng sok. Hei, 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 hei. Sok buru ayo nu sajen. Buru. Siap. Sok, kumaha? Siap. Bisa tuh? Bisa, tenang. Net maju net. Boy, maju boy. Hantam. Jack, maju Jack. Bisa ogut tuh, gut, maju gut. Buru. Ayo, sok, kumaha? Tapi atuh kalau Maju gut. Maju. Tayo na barudak. Geus istirahat udah ngopi. Ayo. Mana kopi tadi aya kana teh? Ngopi. Ka mana? Iya. Tuh wahangan tuh. Geus naon sia teh Modal. modal. Iya sia anjir. Muja. ada reg-deg terus gelut jeung aing. Pacok-pacok oraya tuh teh. Resah aing euy. Sok ah. Komo atuh aing ah. Deka mah hayang kieu-kieu deui ah. Kunaon sia mun kieu-kieu? Resah. Kudu jagoan jadi santri mah. Deka geus jagoan. Oh, geus jagoan. Baheula. Turun nanti Sombong bapak. amat ya. Mana si Rudi dak anyar terot? Cek sia anu peuting Ah, dak anyar. Anu Iya, si duruk Rudi suai teh. teh iya, Pak. Iya tah budak anyar. Sia dak anyar teh. Aya urang ngumpulkeun jarami duruk budak ieu siap. Oh, siap. Daek main di duruk. Taek asal di ieukeun we, Di naon? di museumkeun. Badan di Langsung museum karunya. tuh. Firaun tuh museum kan. Sakobong panjang aing. Geus rong gahala we na mah. Terus aing obat aing euna mah karunya. Merupakan aing euy. Itu juga si Aang euy. Ang, itu sih kayak lagu mana ya? Mana itu? Ya mama lain itu. Karena ya jelema. Kamu sabarkeun. Saya perlu. Baru bawa lah. Bukannya atuh merah duit 2 miliar mah. Amin. Keur kawin.
Kawin. Nemen ya. Wah, sia kan dengan ton. Sia. Alhamdulillah aing mah kieu ya. Keliling saja saya mah, keliling Indonesia. Bangun sukses ya nama ya. Ayeuna mah pakaian kawas kieu jiga bae santri, baheula mah pakaian teh jeung aing teh sarua rok and roll. Udah kayak nama santren teh. Pesantren di mana ayeuna? Itu di Banten, di paling dia Wetan. Wetan. Oh, di itu tuh, dekat tanggal itu tuh, tanggal jeng-jeng. Iya, tahu teh. Gawe di mana ya? Ngajualan ieu tuh ngajual batu ya cilowe ieu ya. Batu Lain batu kerikil ieu ya di jalan Sprit. Oh, mereka mana ya? Di dia tapi anu pemilihan rumah hangat dia nih batu. Ini apa teh? Itu alamatnya. Oh, Geus baraha tahun ya urang teu upload nya angnya. ada 8 tahun masa. 8 tahun buset ya bener joedan amat ya ka aing mah bukan jadi santri. Aing lagi joledan siapaan jadi pengusaha. Duh emang lagi sih aing sok di lembur sih di mana-mana oge aing sok liliaran bae duh. Aduh. Halus aing eta latihan. Heeh, nya ari inget ka baheula teh nya siamanya ka aing teh berehan nya. Mereka ngijim duit ke aing, relan sia bela-belaan ngutang ka ditu ka dieu ka batu, belaan ka aing nya. Oh, benar sih. Ingat kan ya? Ya aing jasa batu mah aing mah po ieu. Heeh. Ini mah kieu nya ya aing buburu namanya. Aya kaperluan saeutik aing ka ditu ya. Aing boga milik saeutik ayeuna. Ampura bae nya. Cuma bisa ukur. Duh, itu sesa ti warung teh ti warung Jablay. Aing teh teu kahaja ieu aing liwat ka dieu teh samarian boga babaturan tuh di ditu cenah arek eta cenah nempo lahan cenah rek ceker galian batu cenah. Aing ti ditu bae ya, bari nimpang ti warung kopi di itu tuh lumayan loba awewe tuh. Ngajablay saeutik aing. Ulah kitu aing tersep euy, sia sukses ngajablay aing paling tersep euy. Nya kumaha atuh aing pamajikan hiji da teu mahi aing mah da Sia kieu aing nambah dua. Iya, aing katarima ka bageran siangan sabisa mungkin sia. Lamun sia masih kena nganggap babaturan ka aing, teureunnan cek aing bisi bangkrut sia usaha sia. Aduh, ulah ngomong kitu atuh euy. Kitu geuninganan. Aing mah ngelingan doang ka sia gitu. Nya kumaha atuh? Da lain si sombongnya. Da duit aing loba, da aing ada kumaha atuh? Emang iya emang sakit teh panyesaan ieu sasa ulin. Percaya aing teh. Heeh. Aing batu oga ayeuna buset. Lain si sombongnya 500 700 kubik pas apa CF aing. Heeh. Dijieunan aing nu ngajienan Sprit aing batu kitu ah kumaha bae bangunan alhamdulillah geuna keur kakurangan batu ieu aing teh ieu boga proyek deui ieu jeung ngarug ieu. Nyen pondasi di daerah ditu aing teh. Kota menurut. Daerah bae kotaan eutik lah. Ampun bae aing bisa lilirah nya. Loba kana kaperluan ya. Oh iya nuhun ya duh. Ya, Terima pisan ku aing ya. Ampun bae nya. Oke, ulinnya Kak Kobong. Siap, di mana Kobong nanti Kara? Nah itu di Wetan. Di Wetan. Oke, gampang diteangan lah, pasti kapanggih bae, tenang. Oke, curang pengopinya. Ayo. Nuhun nih Ton. Oke. Bener aing menang itu di bere duit. Tuh, cek aing. Sama duit. Oh, itu kan ini temang. Nges kopi, pakai ngopi itu. Saya kan cerot. Yo, oi. Cikon dia Ngopi. Gampang. Yo ajak kerja salbar yo. Ngopi. Ceng mana yang beli kopinya? Rokok so 2 bungkus, kopi pahit 8, mahi 8. Harus undang ini mah. Si mah tong bere kopi tong. Gagal. Si deung hate ulah. Kaget sih. Bere rokok satengah batang. Kawet lambung. Udang garam merah wes sabatang. Kajet. Tai sih mau lewat monyet teh asup mana rote. Masih ya. Mau. Mbak Buja sugan jelema teh. Katinggal ke panom. Poe suka jual mate. Macam-macam orang itulah. Bok lini sugannya. Bagian sakit kumaha ieu. Warung geus beakeun anu ngaborong. Jadi kudu eces balanja teh. Kudu sepagodor warungna. Gelas mana gelas? Surut dengan gelas surut. Ih, siapa yang ada asal. Balik. Angkat. Orang siapa itu ah? Nah moyana itu. Layak panon poe teh sia. Buja. Kampung Pak. Babi teh. Mana korek tah? Ah. Goblok si Rudi teh. Babi si Rudi teh lah. Ngengkang wae budak teh, anyar-anyar ros. Singa ini teh. Korek ah.
Nang gelas atau nang gelas? Ceng yang gelas ceng. Nang gelas ceng. Ya aku mah jadi udut dua Masih kali. udut. Udut deh udut. Garoblok emang lagi. Mas jasrip udut dua sia. Alfiah mah karek 2 lembar sia. Masa tahan Tuh gelas 10 tahun. Rak geun sia ah. Aing bener si Jarot ampun budak teh jahat we ka aing teh kedeng aing saboga rokok ya rokok Surya bagai sang surya menyinari dunia alah Sep Jon yuk kepikiran beaknya Bang Itu teh aing kawilan bawa. ceng oh ceng Aduh, kalau saja nih. Saja nak Kutang kadek kalian kutang. Mana budak petok aing ayo eueuh. panas aing. Aduh dang. Sarunya yang saru di sorangan wae itu. Sampaikan aku aing ah. Balik dulu. balik kan itu kobong udah balik Itu barang. si Jarot tinggalkan astagfirullah Biasa na tuh kitu mah penting lah. ang mana bagus ke orang Ang pan teraku obaturan sorangan sakobong ang terus jahat makasihan. bunga rokok tah Aya. ya aing boga milik dengerin dia Bagur seru dengan aku. ada aing mah kumaha jelema mun jelema bager aing pasti bager Jarot ge encan bager ya aing ge mah bager Jarot sugan Ya, baik ah. Ayo panas sih. Closed doors, I'm a fool for your love.